Hiji, dua, tilu. Wah, tinggali. 4, 5, genep. Sabatang turun genep tandan. Masih kena di ala lur. Ah, murang deh lur. Eta masih kena lur tak. Waduh deui. Oh anjis. Si donat euy. Wat gagah kitu donat sih teh. Atuh. Teu nyangka aing euy. Yo lur. Proses ngolah sawit. Ieu suhuna lur ieu. Mang Idoy. Bisa tuh, Mang? Aing. Taekan atuh, Mang lah. Saya punya lapis teh. Taekan we, taekan. Lur sawitna ge. Aduh, mantap guys. Das. Yo bah godeger naikeun sawit ieu lur. Ieu nu ngaranna bah godeg teh tah. Ijura ieu mah itu sawit. Ojek paling handal sa dunia. Mantap, bro. Bisanya si teh donat. Wah. Kalau bisa, Om.
lur yang mau pisan yo. Wow, murah deui lur. Kantong. Pasok na kantong. Iya. Wah, mas peak yo mah yo. Orang hitung lur yo. 1, 2, 3. Wah, ketinggali. 4, 5, 6. Sabatang turun genep tandan. Masih kena di ala lur. Ah, murah deh lur. Eta masih kena lur tak. Waduh aduh. Wow, murah deh lur. Tinggal 1 tandan lagi lur. Wow. Lain ya. Lain ya. Sungguh menakjubkan. 2 kintal sabatang. Nih lur. Bagodeg mawana saeutik yo. Kunaon saeutik mawana bah? Kagok. Hah, aing mah cemen bah. Arah 2 balikeun. Ngomong we ojek Lampung. Wah, awak gede ngakut saeutik. Ah, Loba-loba ting bisa cemen. Ah. Ngomong-ngomong we. Lah mana we? Aing. Anjing. Mantap. Iya, aing. Kunaon turun ke deui bagodeg? Aduh, aing bagodeg mah. Nanti Rek diangkut kabeh teh bagodeg. Oh lah, gaskeun.
si Godeg jeung si Boy. Wah, itu aki-aki cangkar itu mau ada itu. Langsung tekan bah. Oi, si Abah. Wow, dipuncungkan ya malur ya. Hebat Bang Godeg. Ah, iya lur ya tinggal bah Godeg bawaan anak. Meren toronton nih mah ya. Seberapa kintal ya Bang Godeg? Ah, kurang lebih lah 2 kintal setengah. Oh, 2 kintal setengah cenah lur. Iya kakarek ojek Lampung yo, ngerakun ojek Lampung mau sakintal. Lur yo, tutorial borogod sawit na motor yo. Men. Oh my god. Nggak. Diam, up. Ya lur. Bah Godeg keur ngisian deui lur ya. Dua deui, Mang. Aku di luhur lah. Masa goblok. Soal si Tio nang kucing nang gono. Lah, buat teh. Berat. Dia kuat lebih 2 kintal. Bowie, wah. Bang Godeg mau berangkat lagi ini mah nih guys.